rumah tangga jeung manehna ngajak dong encok poho ih geus teu ka itu ngalilana ti bujangan jeung para nepi ka geus reayana nya atuh kudu kumaha cemimin ciyoyo tapi boga harta boga banda lamun eueuh katenangan dina rumah tangga bagja moal moal matak sakinah jeung mawaddah kudu aya duanana laras teh ulah macam-macam ieu Pak urang penting ieu lantaran orang dikepung ku bikang ya arek kumaha coba nyuk mikong nyuk mikong nyuk mikong deh nyuk itu mikong deui ieu ulah komo gelut urang ribut jeung awewe penting ieu atuh kiih we mehna kabehan palid urang kabehan ieu hareupeun salaki mah moal wanieun ngacaprak ngan koyoyot we bapak indit sok gerak tukangan pasalaki eta awewe pasti kieu biwitna ieu Jep, hanya ngisikan aing dah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ahli sidqi wassalah wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidina linaili sa'adati wan najah. Amma ba'd, ayyuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'allana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Waqala aydan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Al-ayah. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam arba'un min sa'adatil mar'i
an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khulatauhu salihina wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Wa qala aydan arba'un man u'tiyahunna faqad utiya khairud dunya wal akhirah lisanan dzakiran wa qalban syakiran wa badanan 'alal bala'i sabiran wa zawjatan salihatan la tabghihi khaunan fi nafsiha wa malihi. Sadaqallahul azim. Kahatur para alim, para ulama, asatid wa asatidah, para kiai, syekhun al-mukarram, sesepuh pondok pesantren, moga-moga barokah ilmu'na, barokah yuswa'na, barokah turunanana. Khusus guru orang sadayana pangarsa Bapak Kiai Ade Hambali miwah kulawargi, moga-moga ieu pasantren kemanfaatan ilmu'na parat atrat dugi ke akhirat. Oge ais pangampi papayung lembur pangersa Bapak Kuwu miwah kulawargi, Bapak Ketua MUI miwah reng-rengan, BPD kali LPM Ketua Karang Taruna, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para ketua DKM nu aya di ieu wewengkon, Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT, jamaah hadirin rahimakumullah, sandriyin wal sandriyah, moga-moga dipaparinan ilmu anu manfaat. Terkhusus kulawargi Jembar Bapak Ihab Sihabuddin miwah Ibu Mimin. Anu mana ya Pak Ihab? Oh mohon lain panu hajat mah diharap biasa lah. Salam teh Kang Rofiq. Siap. Lain guna naon Pak Kiai. Aing nu hajat teh kadeuleuh aing sok hese balik. Mereka salaman engke. Rawosna pale dieu pangarsa. Tah mohon. Nyaah pan ieu menang mayar. Tah gitu. Pak Amil imanya. Baheula mangawinkeun budak batur. Ayeuna budak maena dicokot ku batur. Karasanya. Mau disaurang ibuna gitu. Bu Mimin. Amang yo. Please deh, come here. Come to your husband. Dia kudu nyaho aja bahasa Inggris. Santri kudu apal zaman ayeuna. Sabab urang hirup di zaman lain tantangan ku indung maneh baheula dihadapi. Zaman ayeuna mah zaman urang kudu kreatif, kudu motekar saras gitu. Tapi dengan berbasis keimanan dan ketakwaan. Mata santri kudu apal. Atau apal-apal dong atuh. Oh, aya anjing ngalewat dong. Betul? Anjing lelempangan Pak Amil laladog. Anjing liuk nagog. Anjing cicing ngajet. Ulah molotot Pak Amil. Bu Mimin. Anjing cicing ngajet dong. Pak Amil teu usaha balet. Teristimewa kedua mempelai Ananda Ella Nur Laila miwah Aldi Kang Ustad Aldi naon?
Al Hidayah, Aldi Taher. Mudah-mudahan sumpingna Ananda Aldi atanapi sumpingna Ela ke keluarga masing-masing nyandak rahmat di Allah, barokah di Allah, kacape indung bapakna, kapungkur ngatik ngapi ngajari canten pahala anu dugi kana ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Para sepuh sadayana Al-Fakir Ahmad Royani Al-Bantani sanes rek ngawurukan ka dieu sebab ieu mah lembur teh adep jeung pasantren. Yakin Pak Amil oge panginten sanes jalmi polos sejak silaturahmi nyanggredkeun duduluran sareng warga di dieu nu kaduana nohonan pangulem deuleu kalah rapat maena padahal cok heuy keha entin yoyo arek kuring heula rek oceh heula nu ngabral heuy kuring heula nih nyoho lah kalau orang lagi ngomong please dengerin sebab kalau tidak diperhatikan nanti kesananya akan mempaurkan kan nanti ibu pulang dari sini ditanya di mana Ocha ih ngaji atuh gitu. Makan hidup aku rek ngaji laju naon cenah cek kajengan atuh kitu we tah naon sebabna da Ocha na ngobrol wae Mawi abi heula atawa Ocha heula nu ngobrol abi heula yo please kalau saya dulu yang ngomong please deh menjedok abdi mah pangarsa Pak Amil sanes rek ngawurkeun ilmu sanes badai ngawurukan cukup ku hadirna pasantren di dieu cekap keur mekelan urang dieu ku kituna abdi mah sejak ngahibur Pak Amil bae ieu anu geus baluweng ai hajat tapi saminggu deui geus haliwu pannya pan tatangga urang dieu bisa minggu deui ge aya nu geus ngalaan daun cau ya jati anu nyiksikan nyiksikan bawang aya nyiksikan wortel aya nyiksikan kentang nyin Mustafa macak cemimin eha entin yuyun bantuan aya eta jalma bantu bisa minggunya mantak ieu urang hampura bisi pangarsa Pak Amil ngaganggu ngagagandengan kata tangga peuting ieu hampura terus itu tah iya masa kalian rek ngahibur bae kuring mah aing ngaji madalah di dieu mah geus cukup ku pangarsa guru urang ogena atuh ieu kula datang ka dieu peuting ieu atuh wawanianan sabenerna mah ai eta nu miwarna pun guru atuh hese nolak ja kahijina hese nolak atuh nu kaduana lumayan ieu aing balik bak kami mah teu pernah narget ieu kumaha diberena lamun Pak Amin mere gede alhamdulillah lamun mere leutik ka bina-bina gitu Pak Amil mantak iya mereka hibur Pak Amil baiknya gitu ngaran ge ceuk baluweng aya nu hajat saminggu pan teh ngaran hajat mah gede ku gede na anggar jadi omong leutik ku leutikna anggar jadi omong gede adatna teh ngaran ge jelema lobah di lembur jelema hiji mikiran lompah jadi aya bae eta tetangga nu teu katowel aya heuh ceuk edah hayu urang bebantu ka Cinimin aing mah jadi teu katowel aing kitu saya urang silih hampura bae nya tah mentak ieu mah atuh pangarsa Kiai hampura judulna gerek ngahibur pangarsa Pak Amil anu geus baluweung matak bisi bapak-bapak ibu-ibu nanya ka sohibul bait rada telak ngajawabna hampura maklum keur loba pikiran keur hajat mah loba pikiran atuh ieu tenda ublug ablag nepi nyuk samada nyuk gitu tapi dah terugi kalau ngorbankan bebeakan PKD-nya sebab keur ngajajekeun anak tinggal anak mikir ayeuna naon sia malotot aing
tinggal mikir iya pengorbanan kolot nepi ka dieu tah ieu ayeuna urang kudu syukuran muga-muga rumah tangga hidup jadi ceng-celengan anu ngocor pahala di jerona. Amin ya rabbal alamin. Khusus teruntuk Pak Amil dan Ibu Mimin, Salatullahi malahat kawakib versi 7 Mei Rabedik Tahai Rawahu Syahrukan. hati surah bismillahirrahmanirrahim fahaza syukuru atafarqahi Nabiullah khairul khalqi jama'a lahu alal manasibi wal maratib Salatullahi malahan sawaki Allah madu khairi madukiban najai Ada hadis surah bismillahirrahmanirrahim Fahanya syukuru atafarqahi طربا والهنا إلى تلك المعاني والملائي وملت الهما طربا والهنا إلى تلك المعاني والملائي نبي الله خير الخلق جمعا له على المناسب والمراتب صلاة الله ما لها الكواكب على أحمد خير من ركب النجاة حتى هذه سورة بسم الرحمن فهذا شكر أتفرقائي يا حبيبي Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Suwan ing sora bebek. Kumaha cemimin? Kaanggo hendak. Kamil raoseun. Mana paku mana paku? Paku diam bae. Raoseun paku. Mantap. Mana paraosanana? Oke, lagu ketiga mau lagi jadi kuwu lamun teu bager mah nya mantak diparilih ge berarti jalma ieu teh bager gitu kumaha paku teh bager teh atuh mantak nanya ge teh nyaho ieu aing lain urang dieu gitu mantak jelema kulek katanya gitu
andai kata paku nyawer berarti bagus. Mun paku teu nyawer teu bogaeun, teu boga dedengnya. Ampura we paku. Atuh pirah aku ku lurah teu boga ceulik. Kumaha Aldi sareng Neng Ela bagja? Hah? Anjay. Hari ini tidak ada yang lebih bahagia adalah kedua mempelai, dan lebih bahagia lagi adalah kedua orang tua. Walaupun memang kompleks di dalamnya terdapat berbagai warna kebahagiaan, ada suka di sana tapi juga ada rasa haru. Bahagia ini diiringi dengan tetesan air mata. Kenapa? Karena anak yang dulu ibu Mimin kandung, anak yang dulu ibu Mimin asuh, anak yang dulu ibu Mimin susui, 2 tahun lamanya Neng Ela dan Aldi disusui oleh ibunya. Pan ari asi teh air susu ibu mantak meujeukna eta bahasa naon kecap ibu teh keur literasi budaya urang mah, kultur budaya urang mah kecap ibu teh masagi gitu. Beunghar miskin pinter bodoh ngucapkeun ibu teh nyerep kana hulu angan. Matak disebut lagi asi air susu ibu. Coba lah Neng Ela manggilna naon emak, mau disebut asi asem air susu emak. Andai kata Neng Ela Aldi nyebutna mama, mau disebut asi asma air susu mama. Andai kata Ela dan Aldi menyebut Umi, maka mau jadi asi jadi asu air susu Umi. Leuheung kene eta mah pakubu aing geus teu naha teh ieu ceuk kubu. Andai kata Aldi dan Ela menyebut bunda, geus lain asi deui jadi asbun air susu bunda. Istilah nate ya. Mereka dulu dibesarkan oleh ayah ibunya, terutama Ela. Walaupun ayahmu Neng Ela, walaupun ayahmu tidak pintar mengutarakan kasih sayang lewat kata-kata, ketahuilah tenaganya habis untuk memperjuangkan setiap keinginan dan harapanmu. Lihatlah kakinya, engkau akan melihat fenomena perpecahan antar suku. Berapa kilometer Kang Ipin? Sorry haram jadah. Berapa kilo? Berapa nggak diraca aing sok aing ganggu. Berapa ribu kilometer jarak yang sudah ditempuh oleh ayahmu? Betul? Maka hari ini kebahagiaan itu meliputi beragam rasa. Ada kebahagiaan di sana, tapi juga ada rasa haru. Ada kehangatan di sana. Hampura aing mah telat manggih kopi. Nuhun Pak. Ente ieu cai loba-loba teuing sih. Cek urang mah herang-herang kene mah hiji bae. Atau banget aing ketempon aku Pak Amil juga cupang gitu. Nuhun Pak Amil. Padahal aku sehat loh. Iya. Kalau ini sih aku berani minum cek, karena logonya terdapat pegunungan yang bersih indah. Iya mah tuh wani minum aing. Ada ayat cap cokor tilu. Neng Ela, Aldi, bahagiakah hari ini? Tentu saja bahagia. Kenapa? Karena
nu menang hayang cita-cita harapan teh terlaksana diantar ku karidoan indung bapak masing-masing. Kolot mah teh ladang naon, teh ladang di mana, jadikeun nu penting anak bagja. Kabagjaan anak, kabagjaan kolot. Kasusah anak, kasusah teuing, kasusah kolot mah keur anak. Anak gering, kolot mah leuwih gering. Anak bunga, kolot mah teuing. Da barang kolot geus pasti barang anak. Ngan barang anak barang hakan. Neng Ella, Aldi, bukan hanya kalian berdua yang merasakan kebahagiaan, tapi kami semua juga merasa bahagia. Maka pesan dalam Al-Quran, bawalah kebahagiaan ini sampai ke hadapan Allah, bawalah kebahagiaan ini abadi sampai menuju ridha Allah. Karena hakikatnya rumah tangga itu adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena pasangan hidup itu merupakan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Ada pesan penting di dalam Al-Quran, surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Poin pentingnya adalah wallahu a'lam bimuradih. Ada 3 komponen yang akan mengantarkan rumah tangga berada dalam kondisi bahagia. Yang pertama ada sakinah, nu kadua mawaddah, nu katilu rahmah. Dalam istilah kita disingkat jadi samara. Nah, cenah? Samara. Lamun ece masak teu make samara ngeunah moal. Hah? Ulah komo masak daging, oseng gentot teu make samara. Ek ngeunah moal. Emutkeun. Nu kahiji hiji naon hiji? Tak tuh nyorak cek sok bisa setruk. Tak gitu. Nu kadua mawaddah. Nu katilu warahmah. Upayakan ketiga aspek itu agar rumah tangga kita diliputi oleh kebahagiaan. What's the meaning is sakinah? Nahon aya ngaran sakinah? Aya ieu teh da santri nu kawin teh geus puguh teu kudu dibejer-beaskeun deui. Ngan ieu merek ngabejaan bae kana jomblo. Aya nu jomblo aya? Aya. Parawan aya? Aya. Rangda aya rangda? Gitu. Aya rangda teh pakuwu rupi-rupi. Aya rangda Mahmud Abbas, mamah muda baru anak 1. Mahmud Abbas. Aya deui pakuwu rangda Ruhai. Tak eta mah 30 tahun ka handap. Meujeuhna cametrok. Aya deui pakuwu rangda teh KTP. Kolot tapi pulen.
Kan karesep Mang Ipin mah lain nu KTP. Mang Ipin mah resep teh randa teh Hitachi. Hideung tapi cihuy. Hideung nama hideung ngan cibrui gitu. Sampe merenya. Ulah sote pakuwu Toshiba. Tos hideung bau. Parah eta. Nah. Jadi tanya ulah komo kanu geus kawin, tanya kanu can kawin pasti hayangeun ngaran sakinah mawaddah warahmah. Ari sakinah teh Kang Aldi Neng Ella, sakinah teh adalah kebahagiaan yang menenteramkan hati, menenteramkan jiwa. Anu ku sakinah eta hate urang jembar, hate urang tentrem sehingga ibadah khusyuk ke Allah, rumah tangga ogenan tentrem sehingga rumah tangga urang ku ayana sakinah teh beuki deukeut jeung Allah Subhanahu wa ta'ala. Da ari kaayaan rumah tangga urang jauh tina sakinah mah rek jongjon ibadah kumaha, rek deukeut ka Allah kumaha, mantak kondisikeun rumah tangga urang dina kaayaan sakinah. Nu ngadorong jalma bisa tentrem sakinah aya aspek nu kadua naon mawaddah. Sebab hirup tentrem aya kenyamanan dina hate urang, keukeuh urang butuh ku penopang naon didinya aya mawaddah. Naon ari mawaddah? Rasa kebahagiaan, rasa cinta anu diliputi ku kacukupan materi. Sok geura karasa ieu ku bapak balik ka imah teu mawa duit mah da babaung pamajikan teh. Terus gitu nya komo ayeuna usum paket Pak tuh mata aing mata rahayang nanya ka lalaki mah Bu tuh beda awe mah ruhai. Ulah macam-macam iya Pak urang penting iya lantaran urang dikepung ku bikang iya arek kumaha coba nyuk mikong nyuk mikong nyuk mikong itu mikong deui iya ulah komo gelut urang ribut jeung awewe penting iya atuh kiih we mehna kabehan palid urang kabehan ieu mawaddah teh kebahagiaan anu didasari kebahagiaan rasa cinta anu didasari ku kecukupan materi. Balik. Laras gitu Pak. Tapi boga harta, boga banda, lamun eueuh katenangan dina rumah tangga bagja moal. Moal matak sakinah jeung mawaddah kudu aya duanana. Laras teh. Kapan karasa ieu ku akang? Lamun pamajikan boga kahayang, anak boga kahayang. Pan kumaha? Kasampak bapak kapan heueuh keur teu nyekel duit, keur teu boga duit, keur teu kairong pimanaeun. Kumaha eta pamajikan? Atuh heueuh hareupeun mah moal wanieun eta ngacaprak Pak. Hareupeun salaki mah moal wanieun ngacaprak. Ngan koyoyot we bapak indit sok gerak tukangan ka salaki eta awewe pasti kieu bibitna ieu. Anjir, Pak Amin ngisikan aing dah. Kalau mau ketawa, ketawa aja Pak Amin. Bulu hidungmu lo bergetar-getar. Jangan ditahan-tahan Pak Amin. Pak Kuwu juga boleh. Allahu Akbar. Cenah nu saya ngompol. Bali deui. Rek kudu ka mana yang anak-anak. Eta teteh calik make ampar teh. Teh. Calik make ampar teh. Kade sotenan lalaki
lamun diuk adat jeung taneuh baku aman. Lamun awewe diuk adat jeung taneuh itu akan mempaurkan. Sebab lamun awewe diukna adat kana taneuh engke jongjoon ngaji barang hudang kacana sirungan. Astagfirullah. Cicing baku kos ngarti bae. Cari mundur atuh. Naon kacang? Nuka sabaraha apa? Nuka tilu meureun. Matak mending ngompol heula cek. Cik bisa teu fokus. Nuka tilu aya deui rahmah. Naon ari rahmah? Kasih sayang. Kasih sayang yang dalam jorojoy tina hate, di mana pasangan hirup gede kanyaah ka pasangan hirup teh lain ningali hartana, lain ningali pangkatna, lain ningali komarakna, tapi lillahi ta man nakaha lillah wa angkaha lillah istahaqqa wilayatallah. Aldi nunutan saya teman. Saha jalma anu nikah karena Allah jeung saha jalma anu nikahkeun budakna karena Allah, maka eta jalma berhak menang pitulung Allah. Hoyong ditulungan asli. Yuk husnul niyah, aluskeun deui niat urang sing aya lillahi ta aya lillahi ta'ala dina ngajalankeun rumah tangga. Aldi ayeuna nama urang naon hate teh meureun masih keneh kapengaruhan ningali fisik Ela gelis keneh ningali Aldi kasep keneh. Tah seiring berjalannya waktu manusia akan menampakkan kekurangan masing-masing tanpa didasari ku rahmah kanyaah anu jero dina hate anu berlandaskan lillahi ta'ala. Loba rumah tangga bobogohan 2 tahun 3 tahun 7 bulan rungkan laras teh mantak urang malil lillahi ta'ala. Eueuh deui jalan jalur ditempuh ku urang teh sejak itba ka Kanjeng Nabi, nuturkeun sunnah Rasul, nuturkeun sunnah Rasulullah. Numawi hiji sakinah, 2 mawaddah, 3 warahmah. Tah supaya orang menang 3 komponen nu eta, bagaimana caranya agar kita mendapatkan keberkahan itu? Kenapa? Karena sakinah milik Allah, mawaddah kepunyaan Allah, dan rahmah adalah sifat dari Allah itu sendiri, Rahman dan Rahim. Kumaha carana orang hayang menang 3 eta? Dekati Allah. Oh, batuk, minum keramik. Jadi tugas Ela jeung Aldi nu kahiji adalah dekati Allah. Keur naon? Keur ngengingkeun 3 aspek nu tadi, sakinah, mawaddah, warahmah. Keur ngengingkeun 3 aspek itu tadi. Bagaimana cara mendekati Allah? Allah geus ngalungsurkeun tanda-tanda kebesaranana melalui rasulna. Eusi kandungan Al-Qur'an anu berjumlah 6.000, 600, 60 ayat. Eusi kandungan Quran eta teh sakabehna disebut ayat bimakna hiji alamat 2 tanda. Lamun urang hayang nepi kana ridho Allah sing apal alamat jeung apal tandana, da geuning abdi boro-boro reka Allah reka dieu ge abdi reka mana reka Pak Amil ka dieu pan teu nyaho alamat jeung tandana mah moal nepi bidi kasasar ka ditu tuh. Apu kemas bieu ge. Untung nelpon Pak Kiai Hambali, iya abdi di Pukemas, atuh salah cenah kadinya rek naon berobat. Kadieu cenah aya pelang, naon tandana? Cek abdi naon tandana? Aya pelang saur Pak Kiai. Naon? Riyadul Quran. Oh eta ayatna, eta tandana. Balik deui kana Al-Qur'an. Wa min ayatihi, dan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah.
lamun hiji ayat geus naon konteks ayatna atanapi kecap ayatna nganyatakeun ayat berarti eta ayat teh ngadorong kana kondisi orang supaya lebih dekat jeung Allah. Semakin kita berinteraksi dengan ayat maka kondisi orang semakin dekat dengan Allah. Ayeuna rumah tangga orang lain beuki ngadeukeutkeun ka Allah kalah ngajauhan, berarti aya lengkah jeung metode anu salah. Pek rasakeun ku sarerea urang rumah tangga geus sabaraha tahun. Tapi geuning hirup urang teh hayu we ngableuwing. Rumah tangga jeung manehna ngajadok encok poho ih geus teu ka itu ngelilana ti bujangan jeung para nepi ka geus reayana nya atuh kudu kumaha cemimin ciayo kudu kumaha deketan Allah yang memiliki sakinah, Allah yang memiliki mawaddah, dan Allah yang memiliki rahman rahim. Melalui apa? Tanda. Nah, beuki nyaho kana alamat, beuki apal kana tanda, tereh nyampe ke tujuan. Da abdi ge lamun apal mah tadi tenget keneh kana tanda naon pelang Riyadul Quran moal nyasab. Ngan lamun geus nyasab buru-buru sadar rumah sa oh aing teh nyasab ulah mereket doang. Nyaho nyasab pepedean geus ka dieu aya meureun jalan nyaho aing di jalan mah ka dieu. Jalma geus puguh salah aya nu negor nyaaheun ka batur. Ih mereket doang nyahoana dasar kolot kelapa. Bu, iya aing nyarekan saya sebenarnya. Jadi tugas urang teh ulah komo nu anyar akad tuh nu geus lilak ge teuing geus nepi teuing encan. Teuing geus merenah teuing geus encan. Bahkan kecap ayat dina Al-Quran disebutkan ku Allah nepi ke 64 kali. Aya anu kecapna ya ayyuhalladzina amanu, lamun urang maca ayat anu dimimitian ku seruan ya ayyuhalladzina amanu maka berarti nu maca imanna dipertaruhkeun. Imanna dipertaruhkeun. Yuk keur urang sadayana belajar, sebab rumah tangga mah Kang Aldi lain pedah lainnya nyahoanan abdi mah nya, sebab lamun ditinggal dina senioritasnya heula keneh kuring payuk mah gitu. Aing kieu anak mah tilu. Jangan lihat aku anak kecil paman. Waktu aing leutik-leutik dicabakan mah gedean ieu. Mang Ipin puas. Bo, ibu. Jadi nu kahiji dekati Allah. Nah, lamun urang geus memahami kana tanda-tandana, tah maka insya Allah urang moal capek rumah tangga teh, moal riut rumah tangga teh, moal loba pi omong, pi cerewet, pi paseaeun, pi carek. Nya. Moal loba bicarekaneun hirup teh, sebab lamun apal tanda mah urang moal loba moal berat moal capek da apal tanda. Moal meyakeun energi itu puguh, kita akan fokus terus bagaimana caranya rumah tangga ini mendekatkan diri kepada Allah. Dalam konteks Quran disebut ku anfusakum wa ahlikum nar. Gitu adik oh bisa mau lari iya ya maklum saja Pak, karena iya pengajian penting iya sebenarnya mameh nama teu hayangeun. Patojanya ieu teh paham balik.
kahayang panganten mah mainan saya ngobok ceng-celengan ieu. Ieu mah kahayang Pak Amil bae. Anu keung ringrang boga anak bisi teu apal jalan bisi poek hate mata mana sabarna mah nyana ge atuh tukang nasihatan batur ieu ari kawin. Kan kalau bah ke anak sorangan mah kitu cadel. Karago karado bisi dihewaan ku minantu. Maka nitah ka batur jeung ieu ngahaja ceuk ieu Pak Amil melalui pangarsa Pak Kiai guru pribados ngahaja nitah mubalik urang jauh jeung nu viral cuma ngahaja ame urang dieu bisa sedekah bisaun nyana gitu sebenarnya mah bisaun osok itu da Amil ngan pelebah anak sorangan mah heueuh kitu pahibutnya bungahnya sukanya sedihnya harunya mata lelo ngomongna gitu nya gitu mata ieu keur saha keur Aldi sabar tenang walaupun memang Pak Amil saya menerima notifikasi dari BMKG malam ini bakal aya gempa lokal berpusat di imah Pak Amil titik gempa di kamar panganten dengan kedalaman 17 cm bisi cemimin Pak Amil penting-penting ada ngerukat reket pokoknya tong ibur daripada ibur mending nurutan bega kan lamun hayang aman heulaanan sapenting mah ngungsi ka kaditu ka imah Pak Hambali kaditu jadi santri heula sapenting lantaran malam ini milik Aldi dan Ella untuk menghabiskan malam pertama. Musikan atuh teh. Teror gitu atuh. Hayang ongko milujung aing. Terkonek. Potong gaji. Boh. Jadi pabulit anak barasa ini kapal. Makanya Kang Aldi dalam rumah tangga itu teruskan kanu tos Islami. Sapa pausna diajar sabar. Kiat na eueuh deui hiji diajar sabar, dua gede hampura. Pek teruskan kanu geus boga incu. Eueuh deui jimat rumah tangga mah hiji sabar, dua silih hampura. Eta mantap di tengahing perjalanan rumah tangga engke Kang Aldi tentu bakal kabuka kekurangan masing-masing ketika perjalanan rumah tangga orang ngaranna ge hirup mah ujian ieu naon cenah ngaranna ge hirup mah ujian suka bungah amis pahit laras kitu nya beunghar miskin pinter bodoh kabeh ge ujian mata ketika aya permasalahan Kang Aldi jeung Neng Ella awas ya cek tadi sing bisa ngadeuketan Allah mantap ketika diterpa masalah ayah puting beliung jeung ayah bisikan-bisikan di sisi tigigir omat Neng Ella ulah main upload wae lamun ayah masalah rumah tangga menerpa tong waka nepi ka kolot sebab lamun rumah tangga urusan anak nepi ka kolot geus moal buah deui kolot bakal campur tangan komo lamun ngaran kolot li loba teuing campur tanganna lamun kopi ninyuh kopi loba teuing susuna leungit rasa kopina nu aya rasa susu rumah tangga anak dirurukan ku kolot waras moal kolot mana atuh nu ridho nempo anak dinyenyeri kolot mana nempo anak ridho didoli moal aya ulah komo anak kurang bener salah ge dibela matak Aldi jeung Ella ketika aya permasalahan hirup kaharep engke melangkah ke depan pendak jeung masalah tong waka nepi ka kolot bawa ka payunan Allah kamana hamparan sajadah ketika engkau membawa masalah ke atas sajadah sebesar apapun masalah dia akan hilang mengecil bahkan menguap diselesaikan oleh Allah subhanahu kumaha orang supaya bisa mawas diri kenali tanda-tanda supaya orang boga tanda-tanda datangan kanu nyaho saha pas alu ahla dzikri in kuntum la mata
cek Pak Bu kudu bunga lamun di lembur urang aya pasantren, kudu atoh lamun di lembur urang aya kiai. Ngeresakeun Allah teh berarti kahadean ka lembur urang aya keur nyaangan hirup. Patuh. Mata Aldi jeung Ela ogenan ulah eureun ngaji. Naon sebabna? Lamun rumah tangga teu dicaangan poe. Poe gitu. Cenah arek ikhtiar beres urang ngebentangkeun sajadah engke ku Allah digerakkeun hate urang. Tuh ka Ustad anu, tuh ka Ustad anu. Jalma-jalma nu kapercaya, anu amanah, anu bisa mere solusi. Ulah waka di-upload kana Facebook, kana status WA. Rumah tangga urang kabaca ku batur nu nyaah ka urangan ukur oh geuning nu teu wawuh jeung urang baru geuning jerona mah kitu laras da komo dinu hewa ka urang keprok laras da Pak mawi upami aya masalah permasalahan bawa ka hareupeun Allah melalui hamparan sajadah. Engkau berkeluh kesah, bersujud, engkau berbisik di atas bumi, tapi suaramu sampai ke langit ketujuh. Maka dua nana Aldi gerak cacakan penting ieu gerak bawa masalah rumah tangga teh ka Allah penting ieu Aldi pangharupna Ela ditukangeunana kama qala syahrukan. Baju sarungna abdikeun jeung sajadahna peci baju sarungna amparkeun sajadahna Aldi nu pangharepna Ela nu pangtukangna peci baju sarungna amparkeun sajadahna amparkeun sajadahna geura pake mukena amparkeun sajadahna Ela bisa nuturkeun imam nu pangharepna geura pake sajadah amparkeun sajadahna cacak lamun ayeuna peuting ayeuna geura ajaran ku Aldi amparkeun sajadahna pangharepna Aldi ditukangeun aya Ela begitu Aldi assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah yakin Ela akan merasakan ketentraman kenyamanan kebahagiaan ya kan? Engkau akan melihat seorang pemimpin satria nu teu aya bandingan pasti cek Ela bakal naon ngomong kieu ho jungjunan langka-langka arek moal cek arek bantuan moal arek moal sok bantuan ucul bagian langka-langka naon hese nanti kan ngomong gitu unggul arek moal moal cenah jadah santri arek moal sok bantuan cek ho jungjunan bareng atau jurik sing ikhlas sok sekali ho jungjunan sing jadi idaman nehmi bulan lan bintang kulo demen sampean iya aing masih kalau bisa nyinden hayu dangdut hayu beuki qasidah tukang hati balik juara qasidah lan juara qasidah lan rek make gambus piano dan piul hayu ieu rek make bent cabok hayu nya anu cung cerek cerek pak
pak deng 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 pak ping ping dedet kentung pak ping ping dedet kentung pak ping ping dedet dung tong ayo sipil atau make naon marawis nih di pesantren masuk aya marawisnya lebih ruhai teh rame haliwu kamar mah pak dong ayo gemblong ayo gemblong emping ngecucur Bo mantak ajaran sekali-kali ajak salaki teh rumah tangga orang geus lila meuni hayang salat tukang bapak itu ajak sekali-kali ketika bapak naon uluk salam dina rakaat terakhir assalamualaikum engkau berbalik ke belakang yang nampak bukan istrimu tapi dia adalah bidadari. Tidak mungkin Allah titipkan Ela kepada Aldi dan tidak mungkin Allah titipkan Aldi kepada Ela kalau bukan Allah tahu bahwa kalian masing-masing mampu saling melengkapi. Betul? Leras? Makanya sing percaya karena takdir nu Allah geus dipaparinkeun. Kunaon Aldi di naon dijodohkeun jeung saha jeung Ela. Kunaon Ela dititipkeun ka Aldi itu karena Allah tahu kalian berdua akan mampu menghadapi tantangan dan ujian dengan syarat harus dibarengi dengan ilmu. Da jalma ngaheulakeun aral teh pedah teu boga naon Pak? Pedah teu boga ilmu. Ari nyampak mah ilmu nah alhamdulillah moal aral. Nya meureun bagian keuring. Mata kahade ieu di samping Aldi sibuk neangan kifayah neangan apakah sesakeun waktu jeung neangan ilmu dan wajib ngaji malalaki lain awewe lamun salaki bodoh arek kumaha mimpin rumah tangga lamun salaki bodoh arek kumaha mimpin rumah tangga kalayan adil bijaksana arek nepi kumaha kan ridho Allah lamun salaki bodoh arek kumaha Kang Aldi ngadidik anak jeung pamajikan ngadidik pamajikan terutama. Sedangkan hayang bagja teh arbaun min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu salihata. Tugas Aldi nyolehkeun saha Ela supaya naon supaya jadi balad mitra babaturan sahabat anu nyarengan nepi kana ridha Allah. Bawalah tangan Ela sampai hari kiamat, sampai ke hadapan Allah dengan selamat. Ingatlah janji yang kau ucapkan tadi siang. Ya Aldi, saur Pak Amil gitu leh. Angkah tuka wajah tuka. Itu palingnya. Tunggu ya. Itu nu manggusan yuk. Saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau kepada putri saya Neng Ela Laila Sari. Oh Ela Nur Lela apa putri saya untuk engkau dengan mas kawin orlet satu ronton. Dibayar tunai kumaha cek Aldi saya terima kawin dan nikahnya kepada putri bapak untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai lamun ku Aldi kaharti hakikat eta ijab kabul saur Pak Amil teh kieu wahai Aldi telah datang takdir Allah kepada saya hari ini menyerahkan anak saya kepadanya. Dulu dia saya besarkan dengan sepenuh hati, dulu dia saya usahakan kebahagiaannya, dulu saya yang menjamin setiap kebahagiaannya, setiap keinginannya tidak ada, nyaris tidak ada yang tidak terpenuhi kecuali semuanya saya usahakan, baik itu siang maupun malam, baik hujan maupun panas. Tingali gerah eta bapak nasib bapak gerah nasib salaki cek neangan apakah neangan kipayah di luar gerah peuting ku peutingna di jalan keneh beurang ku beurangna kalaparan candahan. Masya Allah nandonkeun kabisa kanyaah kapeurih kawirang eta tugas salaki memang matak lebah dieu eta pamajikan kudu taat kalau jadi saha teh kalau jadi salaki kadang-kadang kumaha carana ieu salaki hayang ngabahagiakeun pamajikan ladang naon ogenan mobil cicilan motor gadean keur ngabela anak pamajikan
Berang kahujanan peting oge Kabasehan. kapoekan oh nepi ka kesang luut leet kan pi ka garing deui maingan eta aya hapuran atuh Aduh. bermodalkan mobil cicilan motor gadean hirup parusing di udah gelising nepi ka gering laja-laja bubaran laja-laja apa heuh baheula mah Darat lah. buat kapur teh laja diparut make minyak tanah lain penting-penting kayak gesrek bae gitu barang ditepok ku salaki alhamdulillah aing sare jeung abri hah lain pengalaman ieu mah curhatan Poreleng lah. eta nasib salaki teh terus dah dulu anak ini saya besarkan dengan sepenuh hati Kang Ali hari ini dia lebih memilihmu daripada kamu hari ini anakku yang aku besarkan dengan sepenuh hati sakitnya adalah sakitku tawaknya adalah tawakku tangisnya adalah tangisku maka hari ini dia lebih memilih untuk hidup bersamamu daripada kami saya capek ngagedekeun anak geus tiba masakna berbakti ka kolot leuwih milih jeung salakina ketika engkau berjanji di hadapan Allah saya terima nikahnya dan kawinnya hakikatna saur Pak Amil teh kieu silahkan engkau bawa anakku kemanapun engkau pergi ke ujung dunia silahkan ke tepi lautan silahkan bahkan menyeberangi samudra silahkan engkau bawa engkau kasih makan 3 kali sehari silahkan engkau kasih makan 2 kali sehari monggo rek sapoe sakali kajeun air daun mah ngan nitip amanat ti Bapak bawa anak aing ka hareupeun Allah nepi ka salamet non cing maka setiap orang teh Pak boga tanggung jawab istri kita dia mau mengikuti kita dengan harapan bahagia dunia akhirat tapi tiba-tiba seorang lelaki egois tiba-tiba seorang lelaki ingin menang sendiri ingin dihormat sendiri ingin dipuja sendiri tanpa memperdulikan kebutuhan istrinya ketika seorang istri memiliki suami koret pelit medit mereka hese itu adalah bencana untuk kaum istri istrimu bukan pembantu Pak bukan tapi dia adalah mitramu dalam mencari ridho Allah jangan engkau buat istrimu seperti pembantu yang hanya engkau manfaatkan tenaga dan kemauan keriduannya ingat kalau istrimu mencintaimu itu berangkat dari hati yang paling dalam kalau anakmu mencintaimu itu karena dia darah dagingmu kalau ibumu mencintaimu itu karena dia yang melahirkan dan menyusuimu tapi ketika istrimu mencintaimu dia adalah orang lain yang menetapkan pilihan dan harapannya kepadamu menyerahkan hidup dan matinya surga dan nerakanya kepadamu jangan dolim kepada istri karena kelak di akhirat nanti akan datang 2 orang istri dan anak kita ya Rabbana khud lana haqqan duh pangeran abis sadaya cokot hak kami ti ieu jalma saha salaki saha bapak nah abdi cilaka kieu gara-gara boga bapak teu peduli kana nasib anak abdi boga salaki teu peduli kalau kacurhat harapan Allah pamajikan urang batur bapak segala diperhatikan abdi mah boro-boro salaki teh nitah salat ditiung ge henteu abdi mah boro-boro ku salaki teh ditah salat pamelikeun eta ge henteu skincare ge eueuh naon sebabna koret oh koret Pak kaos di leuweungnya heuy cenah kalau istrimu ingin cantik modalin
dong gitu. Iya pan aing keur melaan bikang ieu. Ngajar dong wae atuh. Bantuan aing hayu. Arek di melang mah. Sok bantuan. Dong gitu. Siapnya? Pak. Pokoknya mah ini pakai hambali menui antarkan ke perapatan yang bisa dihadang ku si itu tuh. Ingin istrimu cantik, modalin. Ingin istrimu baik, ajarin. Ingin istrimu taat, cukupin. Ingin istrimu solehah, contohin. Seurik siapa anak aing mah di mah eraun ieu. Siap neng, sing kompak neng. Ingin istrimu cantik, modalin. Bapak urang. Ingin istrimu baik, ya ajarin. Ingin istrimu patuh, cukupin. So gerak bapak cukupan gerak hayang pamajikan. Pasti soleh kadang-kadang. Cukup wae. Bapak terus ngopi mencari. Makan aja, perhatikan suami. Entah dia itu sebagai PNS, entah dia itu sebagai kiai, entah dia itu sebagai kuli ngaduk, ketaatanmu bukan berdasarkan pekerjaan suami, tapi taatnya istri pada suami adalah sepanjang dia mengikat janji suci di hadapan wali dan Allah, maka seketika itu engkau harus taat kepada suami. Jangan melihat pemberian suami, jangan melihat pekerjaan suami. Walaupun suamimu kurang duit, engkau harus taat kepada suami. Walaupun suamimu tidak pintar, kurang ilmu, taat kepada suami. Sanajan salah kitu boga duit, sanajan salah kitu boga jabat, gara-gara teu boga tit. Oh eta. Kudu taat kang jadi suami. Hidup lalaki. Ulah taat berdasarkan pamerna gede. Ulah fokus karena tuntutan, fokus karena kewajiban ulah cumponan engke ge hak manuturkeun. Ketika suami istri nyumponan kewajiban masing-masing, secara tidak langsung hak masing-masing terpenuhi. Ketika suami istri menjalankan kewajiban masing-masing, maka hak suami istri terpenuhi. Tapi lamun aldikna takwa, elakna henteu capek hirup model gitu. Salaki soleh pamajikan bangkawarah dibelikeun ku dibelikeunana rajul dangdan lain jeung salaki. Nah tuh kemana eta dijapkeun si Puan ka Paud. Aya Mang Puan hampura we Mang. Oh ceu mah japi hewaeun asa hari rek kondangan ka majlis taklim jeung ka nyambut naon ada ngajapkeun budak sakola arisan sagala dipake. Pelembab whitening. Beres pelembab whitening, treatment nu kadua lightening. Treatment nu katilu foundation. Beres make foundation eyeshadow. Blush on. Beres make blush on ngandelan halis. Rek nanya awewe ya, kunaon awewe lamun ngandelan halis bari calangap. Tara kumaha sok gerak Pak Gojali Pak Gojali paham balik gerak tolong gerak pamajikan pasti kieu makanya
selalu aingnya atau aing buka majikan iya mantak anu halisna karandal teh teh halis konvensional atau manu aripis halis atau kadeuleu atau mah halis BPJS jadi eta Aldi pingin istri cantik modalin ya kali Aldi pengen punya istri cantik tapi bunga modalan masa iya elah harus pakai tepung sajiku cantik kagak kriuk iya Aldi hoyong dianggap raja Aldi pengantin bisa ngomong enggak Adik ngomong tah gitu atuh bager kasep gendol oh terima kasih pangaminan tuh ih pokoknya mah iya mah kabunturan madu kaurugan menyan nyan bodas Pak Amil malam mantan boga minantu teh kasep koneng ngalempereng parat ka huntu-huntu cekali sial cenah aing beuting ieu kembali lah ulah amba kakuring itu kan lumayan can puguh lamun Aldi hoyong diperlakukan raja perlakukan istrimu seperti ratu elah hoyong diperlakukan seperti ratu perlakukan suamimu seperti raja ibu hoyong dianggap ratu ku salaki perlakukan suamimu seperti raja. Kenapa? Ketika ibu memperlakukan suamimu dengan akhlak seperti seorang raja, pasangan raja adalah ratu. Jika suamimu engkau pandang sebagai raja, maka pasangan suamimu adalah ratu. Oh, sok ece ngajapkeun salaki. Kemana? Ke sawah. Kau yang dibedil atau budak? Makin nanya ke mana? Iya, sana aing lamun diondang 2 kali ka dia aing stres aing mah ieu. Untung aya pakuwu. Kata budak kata kesurupan gitu. Deli. Oh, sok cenah jajabkeun salaki lamun rek indit gawe. Jajabkeun ceu. Lamun aya pantoan nepi ka panto. Eueuh panto. Lamun aya gerbangan nepi ka gerbang. Itu ceu. Tong waka ngoyoyot ece. Lamun salaki can leungit tongong. Ih, nyawan ceu. Anterkeun. Iya ceu. Macak salaki nyi hayu Pak angkat hajung sing hasil tinggal liuk-liuk acan peraah ngajapkeun kana panto ngaliuk ge henteu jong-jong ge nya trika jong-jong di depan baju encageun pagawean sampeurkeun salaki bapak pada damannya nya bade angkat heueuh teh salaki bukan cek sing Pak sing salamet sing tiasa uwi di kareng silakan engkau pergi kemanapun tapi ingat jalan pulangmu hanya di hatiku. Itu cek tuluy engkau raih tangannya sasalaman ujung salaki cing Pak cing salamatnya sok kana ajaran isu cek sok abong dalam masalah kita buru-buru yang balik sok geura ajaran yakin ngan heuh ai putara mah era kapan saat ai putara mah era pasti mantak Pak Amil ajaran engke merek ini ka Mimin ku Mimin diamalkeun ke isu ku Mimin kumaha cek Pak Amil pajuh leungeun aing ku sia Bu Mimin tong ka ngareos lamun panggil can ini lamun geus ngoyoyot motorna ka ditu kakadak cu Mimin heuh para ibu tara mah heuh ongke utara mah mantap jadi ya Aldi kudu ngabiasakeun teh betul Aldi la ilaha illallah saya teh seuri lewe
saja kama qala Mang Santri. Cinta ini padamu suci bagai embun di pagi hari. Kemana Pak? Oh, dengan amplop. Tak peduli apa yang akan terjadi, engkau tetap ku cintai. Oh istriku, engkau ratu di hatiku. Buat para jomblo, semoga Allah pertemukan jodoh yang bisa membawa dunia akhirat bahagia. Cinta ini padamu suci bagai embun di pagi hari. Tak peduli apa yang akan terjadi, engkau tetap ku cintai. Oh istriku, engkau ratu di hatiku. Engkau istriku tercinta, semoga dipanjangkan umur, tetap dalam satu cinta bersama, selalu bersyukur. Harapanku hanya satu, setiamu kepadaku. Dukunglah setiap langkahku, bahagia di sampingku. Engkau istriku soleha yang selalu aku banggakan. Kemana kaki melangkah, doaku kan ku sertakan. Oh istriku, engkau ratu di hatiku. Suamiku, engkau raja di hatiku. Ay kamu balik pada nyeri lak-lakan gitu. Cunarek tilu lagu mah erek. Sebenarnya lagu yang guys. Tilu. Ih mau urang diuyuh kan bawa kuat torek. Ting barting. Kapan rasa bapakku suka dan anu atau kalau nyerongot harga. Kapan rasa bapakku marenggah aja anu sabar di haturanan Apa yuk? Mohon maaf sing sehat banyak umur. Pokoknya mana nyawer si Majang anu henteu teu tanggung jawab. Tapi Pak Gu ikhlas dah. Alhamdulillah. Atuh aya ikhlas mah tambahan deui.
Sumawana ka pangarsa panganten ulah sok api budeg sapiraku panganten anyar teu boga duit atuh lamun panganten anyar teu boga pinjam heula kami toha ke di atasan kebruk lakan aing nolol kapangaresa Bapak Lurah ulah sok adeng Pak Lurah enggalkeun payung Bokeh. lamun Pak Lurah teu kapuyun mudah-mudahan balik dicekek ku pamajikan Ibu hoyong diratukan hoyong Ibu jangan tampilkan sifat-sifat tercela pada suami. Aldi oge lamun hayang diajenan dihormat ku pamajikan tong nembongkeun sifat tercela walaupun memang dalam kenyataanana ulah komo nu kakarak tuh nugus lila eueuh deui jimat keur mempertahankeun keharmonisan rumah tangga mah iwalti silih hampura ketika Aldi ningali sifat tercela neng saha neng Ela oge ningali sifat tercela saha Aldi tekawas kamari can kawin tuh wani hitut-hitut acan tuh ayo geus lila mah boga anak sawanian eta sebab eta hitut eta di rumah tangga kabagi tilu aya pamajikan anu wanian hitut hareupeun salaki eta berarti salaki geus menerima kekurangan istri aya deui imah salaki jeung pamajikan patemal-temal hitut tah eta mah geus harmonis teh ekstrim eta nu ulah mah salaki keur dahar palangsang hitut atuh Aldi keur dahar palangsang teh bari ka dapur pelep heueuh soraan ngan eta aroma kot nabrak irung kot Aldi pika ongklek-ongkol-ongkolokan pika bahe sanggup ngadahar naon atuh Ela sih pait ieu pejus Ceu atuh rek balik mah balik bae ceu geus ciwitan budak. Jadi ketika engke di pertengahan seiring berjalannya waktu katembong tah kakurangan masing-masingnya Aldi meureun naon buka rasa kacape rasa jenuh butuh istirahat kasampah aku Ela keur naon keur sare tong digeruwahkeun ngalanjar mah keur sare butuh istirahat bukan aya eta ka pamajikan anu teu gede pengertian mah dah aing mah goblok salaki teh abeukeun teh modul teu wani nyarekan mah kasalaki da sieun dicabok ngan ngahariring di dapur hindung kepala lindung iyo aki-aki ngalabelut gaduhung aing kaduhung gablek salaki kanu burut kumaha cek Aldi kuniang teh hudang bari ngadekeun simbut salawe mah 25 Ela salawe mah 25 angeun kacang ngapariuk awewe zaman ayeuna neng Ela beungeut herang pondok hawu heuh eta lamun salah kaprah dangdan sagelis-gelis tapi lain jeung salaki lain neangan ridho salaki neangan pamuji batur loba kiwari santri santriah dengein
tong kitu silakan engkau berginding-ginding, tapi untuk suamimu bukan orang, untuk mendapatkan pahala dari Allah. Coba kuari pahabali awewe ai beungeut-beungeut Korea, ai cokor-cokor Afrika. Oh, ai beungeut glowing, ai beuheung hideung. Intina Kang Aldi ulah kaget lamun nempok kekurangan pasangan. Tidak ada pasangan sempurna di dunia ini. Yang ada hanyalah ketika suami menerima kekurangan istri dan istri menerima kekurangan suami, itu adalah pasangan sempurna. Salaki sempurna moal aya. Pamajikan sempurna. Rokok wungkulnya bah. Tuh cik si abah ge rokok wungkul. Mantap lamun masing-masing mendak naon kekurangan, ingat pesan Allah di Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Saur Allah di Al-Quran, ketika engkau mendapati kekurangan dari pasanganmu, hal-hal yang tidak engkau senangi dan tidak engkau sukai, jangan buru-buru marah kasaha. Ulah waka gede ambak ka pamajikan, ulah waka gede ambak ka salaki. Bisa jadi kekurangan pamajikan teh kahadean keur salaki. Naonana? Sabar. Teu syarat hayang jadi wali ge, termasuk kudu sabar yang harapan pamajikan. Ay. Ulah hayang disebut lalaki itu sabarnya harapan pamajikan. Ari awewe teh diciptakan tina tulang rusuk. Ai tulang rusuk bentukna bengkok. Pan awewe teh diciptakan tina tulang rusuk, sebelah kiri panghandapna. Anu pang bengkokna. Matak awewe mah sakumaha boga ilmu ge keluar pasantren, anggar we karakterna bengkok. Jeung eueuh deui nupang bengkok-bengkok lah di awet teh naon ieu lah naon ulah pamat geus lir RT mah ngebul di aromongkeun eta salakina ge wani anu ngomongkeun sok ka hareup RT tuh mata kunaon awak RT baregang teh itu nya aya di dieu bo ulah sok ngomongkeun salah salaki komo mitoha ye kurang kumaha mitoha bageurna Aldi, kurang kumaha mitoha bageurna Ela. Ya mitoha mah gampang jeung manehna, nu penting jeung anak komo geus boga incu sagala jeung saha jeung incu mantak ulah sok goreng akhlak kanu jadi mitoha. Anggar we urang teh ujung-ujung nama butuh ka mitoha, betul tak? Teu boga duit nyalang ka saha? Mitoha. Akhir nginjem remen aya mayar. Tah non eta mitoha kapok nginjemkeun henteu. Laras da? Nya. Ela butuh anu nyalang ka saha? Mitoha. Kamananya mitoha. Musikan atuh teh. Ulah teh kita. Sawer. Kamananya mitoha teroreroret siap. Siap enggak? Awas kompak sing kompak. Sok ngiluan bisa sare. Kamananya mitoha. Lain si abah rek ngudur kata tulus. Teroreroret. Arek nginjem behasna sing berirama atuh. Yo, berdinamika atuh. So, aya harmonisasi di dinya. Teroreroret tuh. Nah, itu Pak Santri Bayasari itu nya. Santri Bayasari deh. Kamananya mitoha arek nginjem behasna tuh. Angger urang teh butuh ka saha?
arek nita kacaroge damani hararese rek nginjam ka tetangga dasar wat boga tungtungna duaan ngabetem encak kepenteng ada eueuh nu bisa digayem bo boga mitoha mah alhamdulillah aya injem betul sok kolot mah kolot adik anggut tepuku haram jadah kolot ya imah anak deket jeung kolot kasampak unggal poe noongan cemimin elah ka mana mina tuh emak ih atuh mah geus gawein dit ting da bieu mah mau kored ada kemana gitu si Aldi kuli macul di sawah ela kuli ngore di kebon barudak arulin di galengan di bangedogan kuletat curumut curumut musikan atuh lain paham bali aya lini tenang eta tak-takna uyag ya kolot mah kolot cemimin kumaha ka mana iya Aldi ka mana minta untuk mah mah geus gawe bieu mah mau karek kaban enak mah henteu rek milu ngising ini eta saha cemimin ka dapur naon ngising gitu penasaran buka tutup beas buka muji gede cemimin naon sebabna oh anak aing teu kabeli beas meureun makanya incu aing sakola meureun teu sarapan heula gede kanya kolot maka incu betul heueuh cenah ge nya aing macan boga incu ieu encan cenah mun boga incu mah cenah nu boga incu leuwih nyaah cenah ka incu daripada ka anakna nya heeh marang ge loba emak loba nini daikeun di PHP-an incu atuh minantuna mah senang ka desa oh minantuna mah senang jongjong ka desa mitohana mah urus incu bo tingali kumaha teh cek mitoha begitu dibuka la ilaha illallah geuning molongpong biasa meureun can ngaliwat heueuh meureunnya taroba omong eta kolot nyokot duit padahal mah eta menang pamere lurah eta ge BLT ditunda digigireun Magicom hayu mamang geus beurang rek ka sawah sarua indit disangkana mah ku ela menang saha menang salakina padahal menang mitoha disangka ku Aldi mah menang saha menang pamajikan padahal menang mitoha nganteuran eta ageun poloy gede kanya kolot teh nanya ka urang dia aya eueuh minantu unggal poe nganoongan pabeasan indung aya eueuh bakal nyebut eueuh entin centin sih coba kom aya nung hei aya eueuh teh minantu nganoongan pabeasan indung aya ulah bakal nyebut eueuh tuh saur Pak Uwis ayah begitu dibuka kominantu pinuh disiuk saya tahu kebenaran cenah itu buka beas di imam haram jadah kominantu ayah begitu ayah minantu begitu medil bo jadi lamun urang mendak kakurangan ti pasangan hirup cek Allah singsab bisa jadi naon wa yaj'alallahu fihi khairan katsira bisa jadi tina kakurangan salaki kakurangan pamajikan ladang pahala keur urang arek di mana atuh urang menang ganjaran lamun lain tina sabar leres teh tah gini maka mudah-mudahan diajar sabar tilu Aldi ulah wani-wani ngalengkah karena rumah tangga membina rumah tangga tanpa dibarengi ku doa kolot tingali dawuh Allah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan di tengah sagedengin di sagedengeun marentah Allah ngahamba ngamaha sucikeun Allah di sagedengeun Allah miwarang ibadah kamantena
ulah rek ibadah anjeun kasalian ti Allah cek Allah kalanjutanana cek Allah jeung kudu bisa migawe kaalusan kanu jadi indung bapak mantak ieu urang Pak Bu Allah teh nyinggung ka urang kangeunahan kahirupan urang merenah ayeuna lain karena kapinteran urang lain karena ilmu urang tapi ieu teh kanyaah kolot tapak doa kolot lebih ka poe ayeuna urang diajenan ku masyarakat dihormat ku masyarakat aya nu dipiguru ku masyarakat aya nu jadi gegeden ku masyarakat dianggap tokoh terkemuka ku masyarakat naon ladang manehna tidak Rosalinda itu adalah tapak doa kolot naon cenah Rosalinda cerita Rosalinda eta teh kanyaah kolot jeung sing ingat kolot teh aya tilu ceuk ceuk mah ceuk bapak mah tolu kolot teh aya sing ngaranna kolot tuh yo ana telu kok ana tolu hiji kolot nu jadi wasilah orang lahir ke alam indung dua kolot anu ngawinkeun anakna ka urang saha mitoha pangbageurna sa alam mitoha leres deh wader nu katilu kolot anu ngalahirkeun urang tina alam kabodohan kana alam kanyaho saha guru mentak Aldi jeung Ela mun hayang baja rumah tangga teu keueung teu salempang kudu dibarengan ku doa kolot kolot tadi tilu nya kolot indung bapak urang nya mitoha urang nya guru tilu jalma eta kudu diraksa ku urang ngaleungitkeun we hidup kana tapak gawena kana tapak doana kana tapak kanyaahna tong ngarep-ngarep kabagjaan eueuh jalma sukses bisa hirup masagi tanpa dukungan ridho orang tua mata hidup duaan boga hutang ka kolot lamun rumasa teu bisa ngahajikeun kolot rumasa teu bisa ngaumrohkeun kolot setidaknya jaga hatinya jangan sampai terluka oleh akhlak dan kelakuan kita lamun sampai kolot ngalawanan sorak ngomong jeung anakku gara-gara sieun ka anak cilaka ente duaan aya kolot ngomong jeung anak kot laon sieun disendra ku anak sieun ka anak cilaka eta anak bener gitu maka kolot mah ulah komo ku urang naon ulah komo kolot bener salah dia kolot mah ulah di debat mereka kata kolot salah make sendal cek Rasul ulah di debat atuh kumaha ditajong geus teh nasibna meureun ya tuh naon euy nyaho kitu rek cilaka atawa rek eta ieu mah keur pada urang ngaluhurkeun ieu darajat kolot ieu mah keur ngomongkeun darajat kolot andai kata nepi ka kolot urang salah make sendal sisirang tong di debat saking ku urang kudu ajrih nak ku takdim maka kolot leras gitu Bu tuh so tanya ka Pak Kuwu naon tipsna naon rahasiana manehna bisa nyengklek jadi kuwu doa kolot dalam manehna teu takdim ka saha ka kolotna moal ditakdiman ku batur oge moal karena hidup itu sebab akibat saha nu melak eta anu ngalah eta anu panen mata yuk kita harus belajar berbakti kepada orang tuh saking ku pentingna Allah marentah ibadah ulah kasasaha cek Allah ulah gawe musyrik anjeun ka Allah tapi kan disandingkeun jeung parentah eta gawe hade ka kolot teh ngandung harti penting eta kolot
ulah asa nu sorangan, ulah asa boga ilmu, sanajan hidup keluaran pesantren, ulah nggak bodoh ka kolot. Ade, ucap kieu jelema mana mah gitu. Numawi terakhir, kita semua memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua. Boga ilmu sengitkeun ngaran kolot ku ilmu. Boga harta berangkatkeun kolot umroh haji. Boga tanaga bakti anjeun ka kolot ku tanaga. Gitu. Alasan hidup keur nyumput keur naon ngaranna? Bantuan atuh. Keur ngeles gitu. Menghindari. Numawi naon nu bisa ku urang dinaonkeun, dikorbankeun, dipake bekal bakti kalau jadi kolot, lakukan itu. Sebab kolot oge teu hitung-hitungan ngabiayaan anak. Aya bapak nemongkeun bon catatan tilas ngabiayaan anak. Ikhlas kawe oge keur anak. Lerasnya Pak. Mantap kahade. Boga milik rezeki sing inget kasaha? Ka kolot. Nganjang ka imah Ela Aldi nu bere ka kolot. Nganjang ka imah Aldi Ela memikeun ka kolot. Itu akan mengikat hati keduanya. Sing adil. Ai ka kolot sorangan bro-broan, ai ka mitoha hese koret. Ulah kitu sing adil. Jeung ingat hidup teh boga dulur adi lanceuk kahade. Ulah jauh anggang nepi ka dulur teu wawuh, dulur teu patanya, dulur teu naon teu ngumpama kahade. Ela boga dulur, Aldi oge boga dulur. Lamun Ela narima Aldi sepenuh hati segenap jiwa, tarima dulurna kabeh. Ai mah ai ka Aldi nya kecida. Ai ka dulur Aldi hebat bae. Naon tuh aya dulur manehnya. Kamari si anu, ayeuna si eta. Rek pinjem duit da pasti. Kahade. Aldi mere duit ka dulurna, hakna ieu. Ulah dicarekanan, ulah dibaeudan, hak Aldi ieu. Gitu. Aldi oge kudu adil ka dulur Ela. Ulah sok hitung-hitungan. Sebab lamun engke carana gitu, itu akan menciptakan celah kelemahan dalam rumah. Artinya jadi hirup sing bisa adil. Hartos Aldi. Ela. Nah, mudah-mudahan selamat dunia rawuh akhirat. Kalian urang ngadoa ka Allah. Sanes wungkul rumah tangga Aldi sareng Ela, tapi rumah tangga urang sadayana mudah-mudahan jadi sarana keur ngadeukeutkeun urang ka Allah Subhanahu wa taala. Mentak keur supaya perjalanan hidup duaan hampang sing gede hampura. Boh ka pamajikan, boh ka anak, boh ka dulur, boh ka tatang. Kata gitu. Menghirup orang neteli ribet rujit penyakit darah deket penyakit. Tapi lamun orang blas merdeka gitu tara rujit tara neteli yakin merdeka hirup teh moal berat moal pusing moal baluang sing gede hampura. Aya naon-naon mah ngerti orang teh butuh kasaha, butuh kata tangga. Maka cek Rasul wa khulaqauhu solihina cacampuranana jeung nu saroleh. Teangan balat batur ulin batur ibadah bersosialisasi ngeluwih ngadeukeutkeun jeung Allah gitu. Insyaallah ulin jeung tukang berjamaah bakal ke bawah, ulin jeung tukang ngaji bakal ke bawah, ulin we jeung tukang nganjuk Cemimin kemana wae? Aya, ya kurang hiji. Naon? Kami berjanji. Kabawakeun. Bang Ema. Tah, mata kurang jeung balad mah teangan balad nu gede ham. Ame hirup urang ka bawah hampang. Kitu nya. Komo jeung pamajikan, komo ka salaki sing gede hampura. Kantos teh kita perlu belajar dari Roma Irama. Roma Irama nyiptakeun lagu ieu teh paham balik teu sagawaya. Ada ilham di situ. Nya, Bu. Ada ilham. Roma Irama nyiptakeun lagu ieu teh teu sagawaya. Aya
asbabun nuzul kama qala Roma Irama. Padadang, 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 padadang. Padadang, 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 padadang. Ayo padadang. Ampura padadang. Stop pertengkaran, permusuhan, pertengkaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, haturkeun nuhun anu parantos ngisi pengaosan, mudah-mudahan agung manfaatna kanggo sadayana, bil khusus